Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda. Ayeuna bagian anu ka-21 masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifat-sifatna Gusti Allah, jenengan Gusti Allah. Ayeuna anu ka-54 gelar Gusti Allah anu ka-54 teh alamatinu artosna dat anu maha kokoh Allah subhanahu wa ta'ala, maha kuat Allah subhanahu wa ta'ala, moal aya nu tiasa ngarobohkeun kana kakokohan keagunganna Allah subhanahu wa ta'ala. Ka-55 gelar Allah subhanahu wa ta'ala teh al-waliyu artosna dat anu maha melindungi Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dilindungi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Penting kanggo urang sadayana nyuhunkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan tina sagala rupa perkara-perkara naon wae anu dipikahoyong ku urang sadayana nu hoyong dilindungi. Nah tina anggota badan urang, nati keluarga urang, nati harta urang, jeung tina saban perkara anu hoyong dilindungi ku urang sadayana. Penting urang sadayana pasrahkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala ku jalan cara ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala melalui asmana Gusti Allah al-waliyu. Ka-56 gelarna Allah subhanahu wa ta'ala teh al-hamidu hartosna dat anu maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala, maha terpuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ka-57 gelarna Allah subhanahu wa ta'ala teh al-muhsi hartosna Allah subhanahu wa ta'ala dat anu maha ngalakolasi kana saban-saban perkara. Moal aya hiji perkara anu teu kaetang ku Gusti Allah, moal aya hiji perkara anu teu diitung-itung ku Allah subhanahu wa ta'ala, dikalkulasikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun eta perkara tina kasayan, sekecil apapun eta perkara anu dilaksanakeun ku janten makhlukna, anu ngajanten kaawonan, anu ngajantenkeun dosa, tetep ku Allah subhanahu wa ta'ala diperhitungkeun, dikalkulasi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ka-58 gelarna Allah subhanahu wa ta'ala teh al-mubadi'u hartosna dat anu maha memulai Allah subhanahu wa ta'ala kana saantaraning perkara anu di sakabeh alam, terutama di alam dunia ieu. Anu sakabeh perkara anu aya di alam dunia ieu dimulai ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alam dunia na dimulai ku Allah subhanahu wa ta'ala, mulai diayakeun teras pangeusina ku Allah subhanahu wa ta'ala diayakeun, dimulai kahidupanna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Moal aya nu hirup di alam dunia terkecuali dimulai kahirupanna ku Allah subhanahu wa ta'ala, dat anu maha memulai Allah subhanahu wa ta'ala. Ka-58 gelarna Allah subhanahu wa ta'ala teh al-mu'idu hartosna dat anu maha ngembalikeun sagala rupa Allah subhanahu wa ta'ala. Moal aya nu tiasa ngahalangan kana kahoyongna Gusti Allah, lamun cek Gusti Allah kembali naon bae Allah subhanahu wa ta'ala mampu ngayakeun sanareng ngeuweuhkeun. Allahu akbar, Allah maha kawasa, Masya Allah kana wa ma'lam yasa lam yakun. Ka-60 gelarna Allah subhanahu wa ta'ala asmana Gusti Allah teh al-muhyi hartosna dat anu maha hirup ya. Allah subhanahu wa ta'ala anu maha ngahirupkeun, al-muhyi maha ngahirupkeun Allah subhanahu wa ta'ala, maha ngahirupkeun Allah subhanahu wa ta'ala, anu ngahirupkeun sakabeh perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Pemete jujukutan tatangkalan naon bae anu aya
jadi di alam dunia angin dijadikan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Moal aya sesatuan nu hirup nah di lautan nah di daratan kabeh ku Allah subhanahu wa ta'ala dihirupkeun. Terus di kalangan manusia moal aya nu hirup kabeh terkecuali dihirupkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Janten Allah subhanahu wa ta'ala anu ngahirupkeun sagala rupa perkara anu aya di alam dunia. Allah Akbar ya Allah karim. Ke-60 hiji asmana Allah subhanahu wa ta'ala teh al-mumit hartosna Allah subhanahu wa ta'ala teh dat anu ngamaotkeun hanyalah Allah. Makhluk moal tiasa ngamaotan terkecuali Allah anu ngamaotkeun. Moal aya hiji perkara, moal aya hiji makhluk anu kumundang di alam dunia maot terkecuali dimaotkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah anu ngamaotkeun kana sagala rupa perkara anu tos mararawat makhluk. Moal tiasa maot sareatna katabrak, dikadek, dipaehan, ditembak sagala rupa moal tiasa maot terkecuali dimaotkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir di Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib orang percayaan jalan syariat tanaman hari kaduruk nah hari kate ditembak nah hari ditulung kena lautan nah hari keragrag tina kapal nah hari di lag-lag orai di lag-lag buaya ya kan harimau jeung sajaba-sajabana moal terkecuali dimaotkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gitu deh bangsa hayawan ulah boga rasa urang bisa maotan moal Allah nu bisa maotan. Gusti Allah anu ngamaotkeun kana sagala rupa perkara anu hirup. Ke-62 gelar Allah subhanahu wa ta'ala teh al-hayyu hartosna dat Allah subhanahu wa ta'ala teh anu maha hirup maha jumeneng Allah subhanahu wa ta'ala. Hirupna Allah subhanahu wa ta'ala moal aya akhirna hirup terus Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keunaan kurusak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu mahir. Ke-63 geranna Allah subhanahu wa ta'ala teh al-qayyum hartosna dat anu maha mandiri Allah subhanahu wa ta'ala. Mandiri na Allah subhanahu wa ta'ala jumeneng na Allah subhanahu wa ta'ala kalayan datna nyarira teu aya anu nguruskeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mandiri jumeneng kalayan datna nyarira. Ke-64 gelarna Allah subhanahu wa ta'ala teh al-wajid hartosna Allah subhanahu wa ta'ala dat anu maha nemu Allah subhanahu wa ta'ala kana naon-naon perkara anu di alam dunia manggono nu nemrak bahkan nu nyebut oge kapenak ku Allah subhanahu wa ta'ala sekecil apapun perkara nah tina masalah ucapan nah tina masalah pagawean kabeh bakal kapenak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kasayan bakal kapenak ku Gusti Allah, sekecil apapun keawanan tetap bakal kapenak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Gusti Allah al-wajid. Ke-65 gelarna Gusti Allah sifatna Gusti Allah teh al-majid hartosna dat anu maha mulia. Ke-66 gelarna Gusti Allah teh al-wahid hartosna maha tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Nyalira Allah subhanahu wa ta'ala daya rencang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ke-67 gelarna Allah subhanahu wa ta'ala asmana Allah subhanahu wa ta'ala al-ahadu anu maha esa Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha dina surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Eta nah kantun ngetari hartosna eta sepintas skin pembahasan anu langkung lebar namun dina ngabahas keterangan hadis-hadis ayat-ayat Al-Qur'an. Kieu ayeuna sepintas nyeriuskeun asmana Gusti Allah.
ke-68 asmana Gusti Allah teh As-Samad, hartosna tempat meminta segala sesuatu. Makhluk kabeh minta ke Allah Subhanahu wa taala, pantes deh dianjurkeun deh. Sebalikna lamun teu menta awon kacida eta makhluk bisa dicap sombong. Allah tempat meminta segala sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Ke-68 asmana Gusti Allah teh Al-Qadir, hartosna Allah Maha Kuasa, Maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala Maha menyeimbangkan. Allah Subhanahu wa taala moal kekenaan ku apes, moal kekenaan ku lemah, Allah Subhanahu wa taala moal kekenaan ku capek, Allah Subhanahu wa taala teras kawasaana abadi, kekawasaanana Allah Subhanahu wa taala mutlak anu hakiki. Ke-70 gelarna Gusti Allah, asmana Gusti Allah teh Al-Muqtadir, hartosna Maha berkuasa, nya kuasanya Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala perkara. Allah Subhanahu wa taala menguasai. Allah Subhanahu wa taala baik di kalangan malaikat, baik di kalangan setan, kalangan jin, kalangan manusia, naon bae anu aya di alam dunia terus anu di luar ya alam dunia kabeh dikuasai ku Allah Subhanahu wa taala. Berkuasa Allah Subhanahu wa taala kana takdirna, kana qadana, bab rezekina, terus segala rupaan. Matak penting orang sadayana salaku makhluk anu lemah, orang sadayana penting menta ka Allah Subhanahu wa taala segala rupa naon-naon anu dibikahoyong ku orang sadayana anu baik kanggo kahirupan di alam dunia sareng baik kanggo kahirupan kin sabadana dunia yakni di akhirat. Penting orang sadayana berdoa terus ke Allah Subhanahu wa taala supaya teras dibimbing orang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Ke-71 gelarna Gusti Allah, asmana Gusti Allah teh Al-Muqaddam, hartosna anu maha ngaheulakeun wenang kanggo Allah Subhanahu wa taala, ngaheulakeun saha bae, ngaheulakeun naon wae, ngaheulakeun anu kumaha bae, moal aya nu teu heula terkecuali diheulakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Contoh tina kematian, naon kitu tina ngawada badan urang kahirupan diawali ku naon, heula keneh naon itu. Jeung alam dunia we heula keneh naon itu. Wenang kanggo Allah eta Al-Muqaddam. Terus nadat anu maha ngaheulakeun moal aya nu teu heula terkecuali diheulakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah tina kahirupan, nah tina kematian, yaitu nah tina kabahagiaan, nah tina kecelakaan, tetap Allah Subhanahu wa taala anu maha ngaheulakeun. Ke-72 asmana Gusti Allah teh Al-Muakhir, hartosna dat anu maha ngahirkeun moal tiasa ngahirkeun orang sadayana kana naon bae, naha kana kasehatan, naha kana kabahagiaan terkecuali diakhirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terus dina naon wae eta mah mangawe kantun ngemutan, pokona mah moal aya hiji perkara anu akhir terkecuali diakhirkeun ku Allah Subhanahu wa taala, jeung moal aya perkara anu teu heula terkecuali diheulakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah anu maha ngaheulakeun, Allah anu maha ngahirkeun, Al-Muqaddamu Al-Muakhiru. Ke-73 asmana Gusti Allah teh Al-Awwalu, hartosna dat anu maha teu heula Allah Subhanahu wa taala teh daya mimitina Allah Subhanahu wa taala. Ke-74 gelarna Gusti Allah, asmana Gusti Allah teh Al-Akhiru, anu maha akhir teu aya tungtungna kanggo Gusti Allah mah moal kekeunaan ku rusak teu aya tungtungna Allah Subhanahu wa taala. Sabadana ya alam dunia hancur teras aya deui kehidupan tetap Allah Subhanahu wa taala langkung akhir cenah saur katerangan alam surga teh langgeng, Allah maha langgeng
maha akhir mulai tungtungna Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awalu anu pangheulana aya Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhiru anu teu aya akhirna Allah subhanahu wa ta'ala, al-zahiru dat Gusti Allah, asmana Gusti Allah anu ke-75, gelarna Gusti Allah anu ke-75, al-zahiru dat anu maha dohir, ngadohirkeun Allah subhanahu wa ta'ala, maha ngadohirkeun Allah subhanahu wa ta'ala kana kekuasaanana, kana kalamna, kana kudratna, kana iradatna, kana ilmuana anu tiasa ku urang sadayana katinggal. Buktosna ieu alam dunya dohir Allah anu maha dohir. Al-batinu asmana Gusti Allah anu ka-70 genep, al-batinu hartosna dat anu maha batin. Maha batin Allah subhanahu wa ta'ala, moal kapenak ku sakabeh makhlukna, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tiasa menak kana naon-naon anu batin, anu teu katinggal ku makhlukna, tong baron anu nebrak, bahkan aya anu aya di pangjero-jeroana hatem anu jantan makhlukna katinggal kapenak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kin disambung ku bagian anu ka 22. Ayeuna namanya nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah anu ka-70 genep. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.